Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi nami Rasiti Paujah ti kelas 10 farmasi. Di dieu abdi bade ngadongeng legenda sasakala situ Bagendit. Baheula ribuan tahun katukang di Jawa Barat aya hiji randa anu kacida beungharna nyaeta Nyi Endit atau ngaran sajatina Nyi Bagendit. Di lemburna Nyi Endit pedit atawa kumet pisan tara aya nular sub ka imahna. Anjeunna hirup nyorangan tara aya nu ngabaturan kebon sawah jeung imahna panggedena di lemburna. Kacatur keur usum panen kaditu ka dieu keur ceuyah di sawahna. Saenggeus panen Nyi Endit hoyong nyieun sedekah hondang lebe jeung sawatara tatangga ngariung nuang tumpeng. Keur mejeuna bala kecrekan aya aki-aki bongko anu datang nyamperkeun, tapi ku Nyi Endit laina ditarik laina ditakon, malah diusir dititah nyingkah. Aki-aki eta teh terus Endit sabari nyeri hate ku kalakuan Nyi Endit nu sakitu pedit. Saenggeus dalahar teu diduga aya cai anu sakitu gedena ngeueum imah jeung pakarangan Nyi Endit. Nyi Endit angkleng-angklengan jeung imahna ti keurelep. Lembur eta teh sakurilingna geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut Situ Bagendit. Mung sakitu dongeng sasakala Situ Bagendit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.